Huseg orang daek mikir saeutik weh tina satu kangen kasombongan diri orang salaku manusia. Yen nu ngaranna hirup di alam dunia mah manusia teu bisa hirup nyorangan. Kangaranan manusia mah teu sampurna jeung moal bisa hirup nyorangan. Butuh batur hirup keur silih sampurnakeun nutupan sagala kakurangan. Teu saeutik nu adigung adiguna ngagugu hawa nafsuna nalika sagala boga. Diajar ngarasakeun jalma nu ripuh jeung diajar ngarumasakeun diri lemah. Sabab sagala kaboga teh lain milik urang, rek sakumaha kawasana, rek sakumaha beunghar ku hartana, rek sakumaha sagala bisana, tetep manusia mah butuh ku batur nu maturan. Urang teh kudu silih ngelingan, silih bejaan, eta sabagian tina kauntungan hirup loba batur, loba barang. Teu saeutik jalma poho kana purwadaksi, nu antukna sok poho kanu maparina. Sangkan urang ngarasa selamat jeung hirup tentrem. Hayu urang kudu bisa ngendalikeun nafsu ku jalan diajar rasa jeung rumasa. Keunteun eta kecap nafsi-nafsi teh. Da sabenerna eta kecap nafsi-nafsi mah bakal dipake engke jaga di akhirat. Di mana sakabeh jalma dipenta pertanggungjawaban amal hirup urang ke di dunia, rek dulur, rek batur, dalah kaut urang oge. Nu salawasna mikanya angka diri urang, mangsa hari tamu moal bisa mantuan, estuning nafsi-nafsi mempertanggungkeun jawabkeun amal perbuatan sewang-sewangan. Perkara letah ulah gagabah, salah ucap bis jadi musibah. Komo deui ngerasa gagah dina perkara salah, bisi jadi suluh, soledat letah bisa matak jadi musuh. Repeh alus, batan nyari tahu mutus, jempel wihade, batan ngolak pagorengan. Nusa kuduna bodas, lain piung jeung popea, tapi isi sirah. Bodas can puguh tang tu besi, nyakitu deui oge hideung cantang tu kotor. Tong sok ngaguaran kokotor dina diri batur, kotor jeung bersihna dina diri sorangan oge ngabugrug jeung pabalatak. Mengpeung urang masih keneh hirup aya di ieu alam dunia. Yuk pada silih elingan, silih bejaan kana jalan kabeneran. Teu kudu ngabandingkeun diri sorangan jeung diri batur, cukup bandingkeun jeung hayang nu kongkorongok dina waktu janari. Saha anu pangulana nyari ingat ka pangeran, maka eta pisan bakal manggih kabagjaan. Wilujeng nonton, wilujeng nyakseni kahirupan kolot baheula, mangga nyanggakeun. Mana cenah hayam teh? Mana hayam orang teh cenah? Si Japrik, anak-anak kitunya.
Si Borontok di mana teh ayahnya? Oh, teh ayah ngarampi. Halo? Iya, gening si Borontok teh. Ngenok. Tekan nyahuan, pengen awal wae ngampi, belum korongok. Paingan, para katingali ulin. Nah, syukur atuh ngenok mah geus lila teu ngenok ieu hayam teh. Tuang. Ngenok ngelawe. Tah, mun tuang mah di handap we nya. Sanggun mah tah. Alhamdulillah atuh nya. Lobaan we urang hayam teh. Jadi ka mana batur maneh? Ulin. Baik ulin malah asal ngapi deui we. Neng ke mana? Bade ngalacai ka Cikaler. Juga tuh si Neng ngajak atuh. Geus weh. Abis mah Tudeng tidur kitu. tudeng. Nya tuh. Ade aya iya ya orai. Nya mak. Mai, abi mah nya tadi di subuh pas beberes semua wadah hoyong enggak nasar kanandar. Abi nya sama ya Allah ya. Tapi si Nunung tadi diajak ke ka mana nya? Itu pagi meureun. Ka ti palingan kan aran duaan dan Nunung mah henteu. Saurna mah kan cek nanar kan abi. Sang abinya. Enggak nanti bisa ngantosan. Di tes sabar abi mah enggak masak kanandar aduh. Nah, atuh tadi teh sana sarang jeung arurangnya. Nya ih. Diajak tadi teh aya Nunungna. Jadi Arurang arurang teh nasnya. nya teh enjing-enjing teh tos beres sadayana. Nya tadi teh bete kasiangan. Aya tuh Nunung bade ngiring mah ka arurangnya. Nya. Bade papenah sang Anandar nya. Yuk. Hai Nunung bade ngiring mah. Ngiring ka mana? Eta bade papenah sareng Anandar di Cingetug nya. Kan saena dingidam teh asuran. Oh. Nya, yuk atuh ngiring yuk. Nah, Nunung mah. Nanya. Nah, gitu. Itu aku sih, gantasan. Si Akam cager, tanya. Itu di kota. Ingat wae hate mah kelas kumaha oge. Ya Allah, sing dipaparinan kasalametan, saroge abdi, sing paparinan rezeki, kanggo ibadah ka Gusti, kanggo ngalapahan kulawargi, abdi, kang urang kali ya Allah. Sing cager Akang. Ingat wae hati teh tenang. Alah, astagfirullah.
capek-capek. Nang capek tening. Lebar yuk. Masa iya lah weh. Pinarak deh kak. Cek kalau. Kemana ya Nunung cina si Sekar teh tak acan sumping wae Buka atuh kan. nyiapkeun ieu Iya, abang nyiapkan iya. Kan Masa tapi tuh wae. datang wahainya. dari janji juga namanya Heeh. yang ini beres surat nggak bisanya sumping wae Enggak kan dia. Tuh, ayah itu tuh si Sekar. Tuh, ayah tuh ka dieu. Tuh. Kata enggak iya main payah tapi pak isin. Ya abi oke isin. Abi alim isin dari maju kamu. Mahal. Alim atuh nih. Ngajor kedua itu hayu tuh. Iya. kemana si Nunung tuh ayah si Nunung nak Sekar, calik dia. Atas lamingan tasan. Tuh, kami. Alasia, pasti si Aparman haruskan si Nunung kumatu. Mae kan dia sekedap muru tong ngambil Kemana? ada si Nunung kemana Alimun cenah si Nunung mah bari nage teu bogoh ka Aparman. Da bari nage si Nunung matos gaduh juragan hayam. ada ayam teh Duka hari kamari surat tuh pasti kan deh dipasikeun ngan disuek-suek Wah. alimun. Dibuang. jam pisan si Nunung nanti ya tuh aparman deh wih Di dieu heula we. katanya si Nunung di lagi Di dieu heula we. Hadiah atuh meuni burung gusu bade ka mana? udah percuma di lagi data ayah si Nunung Dia satu daya abi. tahu yang lagi si Nunung ambil mah Ini dah si Nunung lagi alimun. Dia sudah dia nih percuma memperjuangkan si Nunung. Si Nunung lagi alimun. Karena lagi si Nunung matos gaduh juragan hayam. nya atuh dah abis teh bogo ke si Nunung teh Dia percuma. si Nunung nak itu pisahnya ke abdi Percuma ka madoger soek-soek suratna. sejam Abi ge nyari hatem mimikeun. tapi eta anu bahasa kita abdi di watosin ke si Nunung Nya alim cenah. Alim. Alim. gaduh sesuatu kan Sekar Lawan apa Kak? Ini romantis ih. Ini saya kemana? Naon dah? Ayo teh bunga naon? Teh bunga hanjuang. Nah, bunga hanjuan. Kan biar cintaku tetap nyambuang. Nah, apa nih romantis ih. Tuh ngobrol nih. udah ngobrol naon atuh Itu romantis. nah atuh rek kumaha data ya si Nunung Ini percuma kasih nunung oge. Daya abi di dia.
Neng orang main jorok yuk. 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 Ayo tuh. Jadi dia. So. 6. Mula. Kita itu naon? Itu naon? Naon itu Neng? Endog. Ya Neng, cenak Neng. Bener endog. Itu endog. Iya Neng. Kucing corok nyanyi teh. Yuk orang nonton sama. Ayo. Abi panggil dah. Mak, ya Abi manggil dong. Di sini manggil dong di kolong. Nya. Cing salam tuh. Buka. Nah di dia neng main jorok na. Ayo tuh. Iya, ai jorok nih kotor. Kan main jorok. Ini ya Allah. Kali ewa nggak? Ya Allah, ih. Aduh, saya kotor ih. Tinggal sekali dah. Sekarang wakil seueur. Ente we, ih. Ya, ih jorok ih. Ente sana mah gitu mana? Nih abi mah udah. Meni apa ini? Kamu kerutut. Nih. Sekar mah. Kar. Kau rek main jorok. Ali mah ama menjorok gitu abi. Abi mah terus. Mae hayu euy, mae. Abi heulanya. Nya, mana enggak? Kela. Tinggal mae kana teu sayang nih main kotor. Iya, nandar mah jadi abi. Nah tuh buat main kotor. Da tadi mah aja. Nan amang jorok kasugan abi teu ete. Itu tuh tinggal orang abi kalau lotor ih main jorokna nih heuras. Main jorokna. Anar. Mana si Nunung kitu pisan ka kuring heuh. Teu di Kumaha kitu? Hah? Kumaha kitu? Tadi buktina teu datang dengan. Heueuh nah hanya teu datang. Heeh, can tadi teh. Teh cek si Maya teh. Cenah. Pan urang nyen surat ngan Maya duaan. Heeh. Kana dijojoet cenah. Wah. Ngajarkeun teh teu bogoheun ka urang cenah si Nunung teh. Mayanang bogaeun Saha? juragan hayam. Juragan hayam. Heeh. Padahal orang kurang naon heueuh. Urang teh nyaah heuh si Nunung teh. Baik ge urang tepungan euy. Iraha Dewe balik jadi heeh oke rada sorean lah. Heuh bae lah ke urang tepungan mere atau isuk. Ayo balik ah nama. Antosan nyawin. Ya. Mau bea
beas di imah teh. Cinju gitu. Cek. Punten. Mangga. Ya naon Cek? Iya. Ya Priyogi sama Sudah naon? Manawi cek. Gaduh beas. Beas. Manawi ya gue. Aya jeung saritan aya nama. Manawi atuh cek aya langkungna. Teu aya sidik kitu ge ena we jeung kayak enjing deui. Panas bae di tamut saleter tuh. Tamut teu aya tuh. Tang baroning namutkeun abi oge itu aya sakedik deui jeung kanggo haritayan ayana jeung enjing. Nya kitu tadi nama Manawian. Teu aya. Ieu teh da isim saleres nama. Ngan ngawani-wanikeun we. Terang nyalira panginten ece cara oge abi neme angkat ka jauh. Nah, tuh boga salaki teh. Tuh tinggal salaki abi mah. Wih, ulah poe teh damel. Ih, salaki ka mana? Nanggunana tuh boga salaki ya. Paribasa beas teu boga. Angger unggal poe teh beas teu boga. Tuh, tingali Mas Rencem, unggal poe tuang aya we. Can pernah eueuh. Ieu mata kan Manawi kitu ece mah aya langkungna. Teu aya. Nya tuh emang jadi bere ku salaki. Nyata ece salaki teh neme ieu ikhtiar. Ke kota gitu. Unggal poe ikhtiar emang eueuh hasilna ieu. Acan dimilikan panginten ece ku Gusti Allah. Paribasa maneh mah. Kumaha atunya itu murang kali hayang emah. Nya duka kumaha tuh? Da itu ge aya saharitaeun enak. Nya tadi nama Manawi we itu cek. Punten-punten abi mah mamasihan. Nya gue ikhtiar ka mana we jug. Abi ge aya saharitaeun enak. Kasaha atunya? Da ngandalkeun salaki mah ieu irahaeun boga. Angger paribasa boga beas juga enak mah ikhtiar. Cek tulungan cek. Moal mau nulungan. Mau nulungan. Tega ucil ka abi. Lain masalah tega itu oge aya saharitaeun aing ke mun dibere ka euceul kumaha ke anak budak jeung salaki abi tuh anak. Kumaha bisa nulungan atuh euceul oge. Oge saharitaeun aja enak. Aya naon cek ieu teh? Biasa ieu si euceul ieu. Naon? Iya paribasa ka dieu teh nginjem duit, nginjem beas. Lah mun dibayar eta teh henteu geuning. Nah tuh cek Manawi we ieu mah. Ieu Angger Manawi tiba sayeuna teh Manawi angger eueuh bayaran ka dieu geuning. Tuh tempo salaki abi euceul. Unggal poe balik teh aya we hasilna. Naon salaki euceul? Mana geuning eueuh hasilna? nya kana minaga nuju usaha, nambah ikhtiar. Ikhtiar, Di lemur ikhtiar. geuningan. Teu aya wae geuningan rezekina. Tugan atuh di kota mah cek. Teh teh balik sabaraha Ka mana? Ke jauh ka kota. deket oge penghasilan komo jauh. Akan Allah nu Maha Uningnya bawa asuh terus ka kota. Daerah mana yang pinjem? Ngagugu ka era aja ieu teh sabenerna mah beda butuh kumaha deui. Urang ge jelema sangsara tapi urang mah tara unyam injem euceul. Teh tempo denge. Mana nih sangsara unjam injem leuh mun kabayar eta teh. Urang mah era unjam Manawi injem atuh teh. kieu tadi nama sugan atuh balik si kota bapakna. Nya iraha balikna ieu. Sok iraha balikna, emu mun deket deui mah kudu ge dibere. Si Manawi atuh cengke pulang ti kota teh kabayar. Ah lila, bisa juga itu anu ikhtiar we ka batur. Punten-punten enama mah. Atuh Manawi dah. Teu gaduh abi mah. Kanggo ayeuna tua. Teu aya abi oge itu, teu aya pisan. Geus we nama ikhtiar ka
Neng dapat aja sareng Umam. Tinggal tuh Umam di seselan. Biasa padahal mah ndak kungkul oge. Ya lapar atuh yang Umam. Yang kiman tering denya. Umam tuh di seselan karena cuma tuh yang Umam lamun Umam aya Umam lamun teu aya biasa jeung teh nya. Kenapa dipasak tadi teh minjem we minjem. Biasa teh. Teuing sih katanya. Urang ge nya lama teu boga urang ge datang minjem ya. Buka era si eta mah ada leuheum boga salaki teh leuheum balik. Tempat tuh salaki urang anggeun balik di mana ke pasila tuh tempat rencem kieu. Lawan manehna teh panangan naon boga salaki teh. Nihan buka era. Bari basa salaki si eta mah dagang daun. Aduh di dieu mah eueuh nu meuli ieu kampung. Heeh nya ieu naon dagang daun mah aya nu meuliknya teh payung. Tempat tuh salaki urang aduh. Sabaraha aduh. Ini loba pisan ya. Ya atuh salaki abi hasil. Halusnya loba pisan teh. Emang euceut nah teh di bere emang bener teh boga beas. Beas mah loba da si eta mah nginjeman wae leuheum dibayar dah henteu ieu teh. Heueuh katang bener kece ulah dibere. Naon nu ngalpoe ka dieu teh nyieum beas nyieum duit leuheum dibayar. Salakina eueuh di imah geuningan. Heueuh nya eta teh nya salakina gawe jauh-jauh lamun hasilnya. Nah, kumaha lamun teu hasil momen pae di ditu. Kece gegabah ngomong teh. Kumaha lamun ka itu geus sapertina atuh ka dieu tinggal ngarahan balik Moal atuh piraku. puasa Allah. Gegabah ngomong tentang kitu karunya. Karunya oge di sangsara hirupna teh. Teu imah kitu, sangsara. Heeh Saki eueuh, penghasilan eueuh. Anggar we nyam beas teh. Ka dieu deui, ka dieu deui. Geus we tong dibere atuh teu kudu dibere. Dia oge tadi nginjem teh dibere urang mah. Cek boga duit teh is. Naon deui maneh sarua ada nginjem? Heeh artinya tulungan. Teu si itu teu maneh ni sarwana di sangsara teuing ya. Jeung tuangan. Eta nida rencem atuh tempo loba. Nginjem hiji. Embung jog we balik ka. Itu maneh balik sarua jeung si Kici ka dieu teh nginjem teh. Pedit maneh. Ai pedit. Ai teu boga. Ka dieu teh nginjem we sarua jeung si Kici. Nginjem naon nih? Ini kunaon? Ini kunaon? Weh, Ngabian emak seselan. saha nu diseselan? Emak Saha nu diseselan itu ngobrol. Mama ngobrol. Emang ngobrol ini. emak wios teh gaduh mah tong ngamut. Ngamut naon? Ngamut beas. Nah, riwin tra. Akan bi ngadangu. Wios we nya Atuh kumaha? kayak emak di seselan deui. Kan teu naon emak mah. Da atuh emak teh hayang nyenengkeun aranjeun. Wios Pasti anjeun teh lapar. Ya udah teh nenek oge nya entos diwartosan wiosnya. Hampurannya emaknya. Nah wios. Emak mah teu gaduh wae ieu beas. Ya wios mah. Dan nungguan si bapak dengan iraha. Wios oge dan tenan naon. Terus neng teh nangis wae. Terus neng teh nangis wae jempe isin. Jempe. Jep. Apaan teh? Nih. Nangis we. Itu ada mama teh nanaon tadi seselan ngobrol mama. Ngobrol ku jeung Wanju, pas cepet. Sumpah di imah wae yang ulin gitu nya ketongol gitu nya kasih ici ulin deh dan ini kayak tuh yang ulin kamarana cenah manusia teh tiiseun lemur teh hari si icing aya teh nya yang ulin mesti lah ke ulin Bade ka mana, Mak? Bade gebis. Iya bade amang ka dieu Bade gebis itu beli katuni lanjak teh dina. saha ieu teh Ieu abdi Khadijah teh ya. oh Khadijah Ampura Nah, sami-sami. geus kolot temong Itu temong. nya mereka mana atuh Bade ka kebon. kebon Iya. oh Bade ka laya jagung.
Jual jagung. Nalayan. Oh, nya tuh. Iya pada katong kas Ini isi. kare gue bisa. Mau tuh hayunya. Nyanyi mah nggak apa nggak. Ini. Ah, ya ketunya saya cerita. Ci. Ah, ya ketunya. Cerita. Ci. Sancur. Ci, ayah Ci. Mak. Kenaon. Itu iya dasare hareureuy. Kalau bet mah Kayak ngomong ya tuh. nya ada iya dasar da mah ulang kali. Hari kenaon, nah tuh cara rey. Itu iya dasar parebut endog. Robot enog. Nya Oh, yang enog. Kan izin enog nak. eta cenah manggih ti kolong mah. Oh. Parebut jadi hayang Pak ageng-ageng. Terus dipasak terus dibagi ku abdi teh bagi rata ya Pak. Dan parebut cenah si eta mah ageng, cenah aya bintu alit. Oh, ya tuh. Tuh di pada mati emak ayah enog atuh. Itu mah da aya itu ge. Itu tuh di emak tuh ayah jong. Yo di emak yo ayah enog hiji. Yo. Ios mah itu da aya. Oh. Ieu parang we nu nimu ti kolong sorna teh. Tapi ya gini enog kayak kene. Nya teh can digoreng panginten. Tadi nyariosna kan dengan parebut. Nah, tong ngabohong kunaon sok kunaon. Kunaon. Itu mah teh naon da. Enggal nyarios kak emak kunaon. Sok enggal nyarios. Da isin atuh mah kami kedah diobrolkeun mah. Itu sawi lah tuh sok kunaon. Kot kena nangis kieu. Sok Kieu mah Ya. ikan nimu endog cenah. Nimu endog sorna teh mah di kolong hiji. Tuh ni atoh tadi teh. Terus Nya aya abdi kitu mah teh aduh beas. Meh wareg kitu jeung sangu. Ari abdi teh geus teh kadinya ka Cenju. Lembut beas gitu. Wani-wanikeun we mah abdi teh. Tunjuk teh masihan. masihan. Mun saurna teh teu gadutkeun we wios. Ieu karunya teh can tua. Udah tuh. Nih, udah tuh yang itu. Itu mah tadi cerekan. Cerekan. Dihina mah ku wanju teh. Itu aya nyarekan teu Asyik hina mah. atuh. Udah tuh. Atuh ditang sok namut kadinya atuh. Dia mah aya padahal mah beas. Sieun atuh mah. Bade dipanyanakeun kumaha beli tacan taruang karunya. Eta mah wios. Cenah dihina da. Ada emang ngarumasakeun diri abdi kieu. Kaayaan abdi kieu sangsara gitu mah. Nya tuh dah kumaha. Walaupun enak orang itu beunghar, dia sangsara da sami jami mas. Ciptaan pangeran bakal uwe di ka pangeran ke oge teu kenging ngaluhur-luhur. Teu kenging sok ngabangga-banggakeun diri. Dan teh ge pamitos. Ngarumasakeun mah. Oh, dan teh pamitos waktosna bakal sami sareng anu sanesna, sareng anu miskin, sareng anu beunghar ge bakal sami ke mah dinu taneuh cicingna. Atuh ni katangna teh sok kitu nya. Itu mah wios. Wios mah da
Matan emak, kata emak amang. Emang gitu emak. Emak tuh itu tanggung gede, kayak nu ngadahar. Da mama nyalira. Amang kata emak. Nya engke kami lapar kata emak amangnya. Lah tak isin-isin. Da mama atau kami aya barangkali itu teh. Da kana kan barangkali emak tos teu aya tos cara rauh. Jadi emak teh sok hoyong jangan teh ku dulur. Kaiten kumaha teh aya wae nu nganjangan ka emak teh. Emangnya aramangnya ka bumi. Di itu maturan emak. Mamanya ira wae di gitu. Nya aramang. Ya. Di deretingnya kan mama. Win, Neng. Si Maya kene. Ya. Kalbet atuh. Ya, taruang. Iya, taruang. Dinya teh carakan, Neng. Mak, tuang mah. Oh, mak, si malas ya. Sok mana? Aramam. Mama atas di bumi. Sok kemarin. Sok si ageng mama. Ya, mak. Bios mama entong Iya, di bumi. kanggo emak. Atas di bumi atas kopeh eta mah eta we. Kok kanggo Iya, isi. mak. Atas mama atas, asli atas bener. Atuh, mak. Mau mama atas sok weh taruang. Iya, ya piring mak ya kan nih. Nya biasa banget entos tadi di bumi. Iya, mama atuh Nya sok Kok taruang. abi ngumpul. Nya bios sok kemarin. Kok atuh eta Neng mah. Sok neng, mam neng. Biar Tuh mak ya iya mah. kemarin. Nya sok eta kabarodakeun. Ini kanggo emak. Ah, bios mama teh kenging. Tah barodak teh. Nampas mam gitu. Atas mama tadi. Cok Neng, mam. Banyak yang kita teh. Emak weh. Iya emak ya. Macam aya dah. Atuh mah abi isin ieu. Anu. Nyalira. Kenging isin sok weh. Sok mam weh. Bios. Nya Iya, atuh mah sok, nuhun Mak. namanya ieu beasna ditampi tuh di langsung di ieu. Sami. Ini pada menyarios we ka emak atuh. Gaduh beas mah. Sok win, geser mama. Dede teuing ici muda kuat ka belawakan gitu. Juga nu karek mangi sangu. Win, ieu mah pasian saya Win. Anya. Iya, saya sok emam heula. Saya itu tadi garunya ieu emak. Iya, padahal mah. Sok we emam heula. Cing warak. Mak cai-cai mak. Panas mak. Nuhunnya.
Teh gula nama pada Ciamis teh. Awios. Ciherang we nya mah. Awios naon. Nih, emang mulang heula. Nya tuh mah kade. Mun. Manu munnya? Mun sami-sami. Aya kitu sinjuna. Tuman. Tah di mana, Pak? Iya. Ici. Sina geula tuh mah ya. Adieu. Jasa tuh mah. Yang apa kotor mama iya di dia mama di lawang Banyak mah di lawang atuh. ya, kotor Oh, nya tuh mah. Terus non. Ya mah. Terus non mah teh keun si Ici. emak teh iya we hoyong ameng kaitu terus lami tak ameng Oh, di bumi gini parosen sok atuh mah ditampi. nuhun nuhunnya Nya, saya na we nya mah nya. bisa bios lain iya mate kebenaran nyi titah nyimpang ka emak teh emak ge bari epi obrolan Aya naon kitu mah? majar si Ici namut beas kan nyi teh dibere Nya mah. nah atuh teh bere karunya si Ici teh Sanes teu bade masihan mah, da amer si Ici mah. Mun namu teh tadi pasikeun deui. padahal mah sareng dulur mah teu kenging kitu teu kenging enak taya mayar pasihkeun we ari gaduh mah karunya kudu silih tulungan sareng dulur teh da moal kasaha deui kege ngabutuh pasti ka dulur moal kanu jauh Aya mah, tapi kan jeung sehari taun ayeuna. teu percaya mama mana mah da jelema boga tuh ieu seueur tong nyebut-nyebutkan rezeki bisi leungit Sanes nyumputkeun mah, da ieu mah simpenan hungkul. iya pamita ya beasna sok we pasikeun nu aya naon we buh atosna buh naon nu tiasa dipasihkeun teu kenging nyebatkeun teu aya teu kenging ngaleungit rezeki oge pami aya saeutik oge sok pasihkeun we silih tulungan teu kenging enak disumput-sumput gitu bisi engke ical ya sareng dulur mah ada silih tulungan dek sakumaha beunghar hartana dek sakumaha sagala bisana tetep manusia mah butuh batur anu maturan tong asa maneh dadah maneh ayeuna keur di luhur da harta benda kabeh oge titipan engke mah bakal eueuh engke jaga di akhirat moal dibawa eta harta teh kudu silih tulungan nya ulah asa maneh enak keur di luhur Da bukan satu masih Ici besangsara. is tekeng gitu is kadangun kujalmina kanyeri hateun tekeng gitu ya dangukeun buku jeung emak perkale tah ulah gagabah salah ucap bisa jadi musibah nya komo deui ngarasa gagah dina perkara salah bisi jadi suluh pisoledat letah bisa matak jadi musuh sok ayeuna mah kudu silih hampura teu kenging kitu ka dulurnya sok ana minta hampura ka icina awon sareng dulur mah yuk minta hampura yuk diantar ke rumah yuk sok kitu ngewa sareng dulur mah yuk Mah teu didaisin. tong isin tong gengsiku di halangan buah halangan yuk Nyi Ci Ah,
sekedap saking hadir sekedap. Non mak. Iya emak yang Ieu mah sanes kulit tadi teh. iya nyimpang ngelak kadinya. Oh, Kok tarik. non atuh emak. Iya emak teh tadi. Nah iya Inju, iya ngobrol sareng Inju tadi teh. Terus cuma patahan Inju. Tekeng gitu sor emak teh. Awon sedang dulur mah tekeng kitunya nih kok enak masih li hampura nya nyicin biasa ngahampura yuk kudu naik minta hampura nya hampura Iya, mah teu naon mah abi mah. tenang ya hampuranya Inju bilih tadi salah ucap bilih nganyarikeun mana nya ampunten pisan emang ngawakilan sok atuh silih hampura enama tekeng kitu deui tekeng sakali deui nya kudu kada silih tulungan Mentos udah abi mah teu naon. bisi kitu deui Injuna tos kitu mah tos dipepatan ku mama manawi atuh bisa ngarubah bisa saling tulungan gitu mah tegaduh tuh jadi teu tiasa nulungan gitu. Ai Tiasa mama nolong da diri. biasa ninggal jalmina tegaduh teh kumaha heula nya pamigat tegaduh beas mah sok we pasikeun aya bade artosna bade naon jeung dulur mah saling tulungan we angke ge pasti juga bakal ka nyi minta tulung teh moal ka batur Priogikeun nya mah nya. nya saling priogikeun kemah sok teu hampura euna mah geng kitu nya Abi nyunkeun hapunten atuh ce Jangan kena punten mah. sami abdi gitu tadi nama manawi gitu aya ngarepotkeun ece gede namut gitu tadi nama dan ece na tegan nya wios gitu abi Hampura ce diceritain tadi ucapan abi anu asa teu hati ce. kan ce da entos entos abi nyunkeun hapunten nya Letos enak masih hampuranya tekeng kitu-kitu deui kali-kali deui nya awon sang dulu masih ditulungan we tekeng manuhun pisannya mah nya sami-sami di mage meni reuwas eta ngadangu gitu meni si Inju meni kuat minta tega kitu ka dulur wios urangna da entos mah teu ce da teu naon ce alhamdulillahnya kami tos kieu mah tuh mate jadi wios da entos ce yuk mumpung masih kena hirup mumpung masih aya di alam dunia orang pada silih elingan nuhun mah di bejaan karena jalan kebenaran nya ayeuna mah ngeunah nya ketinggalan lagi tuh sok ayeuna mah cing alakur nya sareng dulur teh nuhun pisan mah mun sami-sami nuhun nya mah nya mun sami-sami